Siap. Aduh. Film halus euy. Dan film Superman eta gelut jeung atang-ating. Urang mah bisa nonton film kieu teh, do. Lamun kerja di pamajikan euy. Nah, Wah, atuh da pamajikan urang mah do apal sorangan atuh. kumaha galak? Nah, disebut galak henteu euy. Heuda manehna mah gerasoknya mun nyeklan handphone ku urang teh digere-gere. Heeh. Da manehna mah lamun nyeklan handphone teh euy, aya istilah mah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini siga puasa. Celamun can aya sorak guludug mah euy. Can ngalepaskeun Can handphone. ngalepaskeun handphone. Eta mah siga digegel langir. Langir. Subscribe guys. 3 kg. Nepi ka urang mah rek sare. Urang mah bingung do. Bingung kumaha? Bingung soalnya sieun ngimpi. Jadi kumaha? Ngimpi oge urang mah kudu saijin ti pamajikan. Diberi kesempatan teh sok menang ngimpi. Kan asal sajudua. Eta. Terus judulna kate ulah anu blue film. Pokoknya mah dah meureun kitu ari teu boga pamajikan. Urang teh meureunnya katirisan meureunnya. Nya bener. Pamajikan urang solehah mah bager pisan. Wah, Urang mah lebih ke dipaksa dahar. dia paksa kumaha kita ngabeakeun. Oh, Ngabeakeun urut dahar manehna. Eta mah nepi ka urang pernah dipaksa eta mah. Kita ngadahar racun beurit. Urang bungbungnya dipaksa. Bager eta pamajikan. Lain uapan eta mah urang tah pamajikan. Lain bager eta teh ciri-cirina geus geuleuh ka didinya. Bagat ku aral merenannya. Ari budak geus sabaraha ayeuna? Budak alhamdulillah 3. Tinu kolot hiji meureunna. Tinu Ngora 2. nu ngorana di Ciranjang anu di Pameunpeuk. Loba-loba teh. Cukup hiji pamajikan mah, nu penting galak. Eta. Ye, pamajikan mah do nu bager, anu pinter, anu getol masak jeung ngeunah pasakanana. Jeung getol ngamandian urang. Tah mun Atuh bisa jadi opat merenang. Majikan teh kudu boga opat. Aduh, riweuh. Pancena ceuk istilah oge geuningan kamari. Teh bener nya sempurna eta nya. Siapa yang kamu hormati? Cenah geuningan nya. Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sabaraha hiji tadi ibumu? Opat? Berarti kudu opat. Henteu oge. Eta bisi anu bade, mangga kan kudu siap menanggung resikona. Eta da insyaallah ai rezeki mah nuturkeun. Nya. Ngeun sangsara sok nyalip ti kiri dong. Mun teh nyalip oge ngiclik. Eta. Nya teh katingali. Jadi istilah nama kan lamun tika tuh mah katampa dina spion. Nya. Kenca mah urang Dia mah kanyon di hareup. Nya di hareup. Nya aya istilah cara pajarkeun hirup mah ye tong nganalkeun teuing duit. Da duit mah moal dibawa maut. Tapi kan karena sebal dong. Lamun teu boga duit kumaha? Asa maot. Gitu. Mata tetep usaha mah urang teh kudu. Nya, eta Ngomong misalnya ayeuna ku zaman ayeuna we penghasilan rek sabaraha ge do. Karasa ku urang we gaji ayeuna teh 45 lah ayeuna teh. 45 juta. Lain. Tang lopat gajihan tanggal 5 beak. Pemajikan didinya cemburuan gitu. Do urang mah lain cemburuan deui. Pokona mah ieu ge urang bebeja teh rek gawe. Padahal kan ulin urang mah. Lamun teu kieu untung we urang mah dah sok lamun balik ulin nyempilkeun lah duit lain teh duit. Itu dijempilkeun naon mana pepetasan gitu. Yang nyempilkeun duit. Jadi lamun pas urang balik ulin teh aya kitu resiko mah. Eta nu penting mah. Bener. Kehidupan tetap berjalan, ulin oge berjalan. Bener. Hebat jadinya politik nama euy. Lain sebenarnya politik lain, tapi policik eta. Licik. Eta. Tapi da emang kudu kitu lalaki mah istilahna kudu boga saku dua. Nya. Istilah Jadi boga 2 dinu baju, 2 dinu calana. lain. Boga pamikiran anu
selangkah lebih maju. Ti pemajikan. Kan pemajikan apalna lamun menang urang usaha teh apalna kan store langsung. Tah lamun kitu teh sesakeun. Bener. Sabagian tina urang usaha poe harita. Bener. Misalnya menang 100.000. Nah, 50.000 teh sempilkeun ku urang teh. Jang engke tempo urang hayang ulin. Nah, bisa kan? Aya setorkeuneun eujeung misalnya dina teu boga duit pisan. Karena urang mah sorangan usaha teh kitu nya. Ayeuna usaha nganggurna sebulan katanya itu mun urang pan sekali usaha ge nya alhamdulillah lieur. Tapi dari masalah cukup yang teu cukup mah kumaha urang ngamanajemenna eta ngaminisna cobanya ya urang mah tuding-tuding dong. Matak urang mah ngamanajena kieu. Mana mah tadi kan 50 diteuneun, 50 bikin ke pamajikan. Urang mah ngamanajena lamun duit 100.000, dibikeun ke pamajikan 25.000, dipake dahar ke urang 75.000. Anger beha harita keneh. Ulah kitu mah itu pemborosan. Pemborosan. Nya jeung eta tips sangsara eta nomor 1. Jadi lamun hayang sangsara gitu, terus ka koperasi kabeh anjukan, terus ulah dibayar. Minyeuna ka koperasi pinjam bungkul. Jadi ulah simpan atawa ka koperasi simpan leungit. Modal kan didinya jadi nyimpan leungit teh apaleun pamajikan teh sabaraha nu disimpen. Jika baheula kan didinya boga usaha bengkel. Kan Bang batur mah bongkar pasang, di dieu mah bongkar tamru. Teu bisa masangkeun. Bisa ngabongkar tuh bisa masang. Ari mana ulin ke tempat kitu di bahanan jaket ku pamajikan. Di bahanan. Ngan tadi teh di jalan papanggih urang teh jeung budak yatim piatu. Jadi eta jaket ku uing dipake jakat. Kan we uing ngabalikin mah wajukut. Gitu ya. Ayo obrolan mah ka mana we pokona mah urang ngacaprok da ieu mah kongres. Ari kongres mah nya eta ngawangkong teu beres-beres. Naon wae nu dibahas tah matak bisi aya nu request mah ngomongkeun naon tah sok komen mangga di dieu. Insyaallah dongeng. Naon siap lah urang mah. Siap. Nya pokona anu can subscribe ya gratis atau subscribe mah kom urang Sunda mah nya urang Sunda tapi teu subscribe urang betul berarti lain urang Sunda berarti eta tuh urang Garut subscribe dan subscribe mah gratis anu mayar mah PL jelas eta mah PL teh pemandu lahun nah we bebas lah ka orang Sunda anu resep subscribe anu teu mah jual handphone ge orang Sunda khususna ieu mah nya urang Sunda khususna ngomong Sunda ya bahasa Sunda ya urang rek mere ilmu lah ka maneh urang mah sok ternyata bahasa Sunda teh gampang euy gampang diulikna modelina bahasa Inggris I don't have money bahasa Indonesia naon saya tidak punya uang bahasa Sunda mah gampang balangsa sangetik terus misalna tunggu teh naon wait-nya waiting wait for 2 minute tungguan 2 menit bahasa Sunda mah gampang sangetik we bener nya eta bahasa Sunda ternyata gampang mudah gitu teribet terus misalnya bahasa Inggrisna I don't know aku tidak tahu bahasa Sunda mah gampang naon sakitu gampang bahasa Sunda mah sok matakna cintainya budaya Sunda khusus nama kanggo ka orang Jawa Barat sok dipikanya lah nya jadi urang teh minimal tinu saminggu teh nya minimal 7 poe mah make bahasa Sunda eta tuh nya tinu saminggu ingat kan aya Rebo Nyunda nya Rebo Nyunda kan sapoe Rebo hungkul ieu teh Rebo Nyunda teh ieu mah pikeun budak leutik nya gunakanlah pangsi dari terbit fajar sampai terbenam matahari lamun teu kuat di kalohor we siap puasa bener ya mah nya bener terus anu resep nyawer gitu nya mun hiburan umat
lamun ku duit eta teh 20.000. Lamun ku beas 2 liter setengah. Jakat eta mah. Tapi ngomong-ngomong nyawer biasanya di nu hajat. Kamari urang kan nu hajat. Nu hajat parasmanan. Saking yeunana onteng antrina eta di parasmanan eta nu boga hajat. Melakukan sistem buka tutup. jika di jalan ciri nagreg saking ngantayna macetnya macet tapi ka menghadirkan ti Polda Jabar teh pengamanan teh lain ti Polda Jabar eta mah di mana da beda seragamna berseragam hejonya hejo hansip eta mah Polka Jabar polisi kampung dah urang rek ieu lain rek ka mana rek ngompo aya gawe menang ngompo ngan tapi agan lepas tangan nyari bawa motor batur freestyle aing ngompo masih kada di Jepangan era geus gede nya aman ya alhamdulillahnya ninggalin kieu ya seger kieu di mana itu ieu teh aya urang teh di Poin Sandres Cukul Pangalengan sing bente satu ngomong teh Cukul cukur dan geus gede atuh maneh teh beda, ini tempat emang cukul ngaranna. Cukul teh ai cuk teh pucuk, ai kuat teh dingin. Jadi pucuk yang dingin. Eta. Jadi ibarat maneh hate maneh mah tiis jiga kulkas. Tapi pas dibuka loba simpenanana. Ka mana-mana tetap di Aldo Channel. Subscribe guys, 3 kilogram.